Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah urang tepang deui para mitra sareng dongeng anu enggal diupload di Mang Jaya Official. Nyaeta sarios nyambung Cipanon Indung karangan Kileksa. Mangga para mitra sadaya atuh Mang Jaya sapara kanca di Mang Jaya Official ngaturkeun wilujeng ngadangukeun ka supri kaum dami sadaya. Priyogi kauninga para mitra sadaya Mang Jaya Official terseueur nu diupload para wargi dina playlist pilari we playlist di YouTube playlistna diklik ke para mitra playlistna ke katingal sadaya tos sabaraha cenah para mitra naskah tapi dongeng-dongeng atanapi nu diupload di Mang Jaya Official. Tos kirang langkung 50 genep para mitra 50 genep nya dugi sareng ayeuna mah sareng Cipanon Indung 57 rupiahnya gitu 50 genep carios atanapi video-video rupi-rupi para mitra video-videona teh para wargi diantawisna para mitra aya kumpulan video Mang Jaya para mitra eta ya kumpulan video Mang Jaya. Salajengna aya carios Maung Lodaya kitu para mitra. Lain Maung Lodaya aya para mitra. Kitu mangga di videona Mang Jaya. Mangga pilari bae di playlistna para mitra mangga atuh Cipanon Indung karangan Kileksa dina bagian kahiji urang gawitan wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngadangukeun acara dongeng enteng. Sabada urang namatkeun dongeng anu kamari para wargi sadaya ayeuna Mang Jaya bade ngahanca carios enggal. Judulna Cipanon Indung. Ieu dongeng karya Kileksa keneh bae para wargi. Atuh mangga urang sami-sami bandungan ieu dongeng etang-etang hiburan pangbeberakmana. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan, mudah-mudahan urang salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bahe carek dina Mang dongengkeun ieu dongeng kirang nyugemakeun hapunten, sareng saur Kileksa bilih nu kasabit nami kasebat tempat hapunten, sanes dihaja cenah. Ai dongeng teh atuh dihade-hade sangkan sae dialus-alus sangkan payus. Kitu para mitra sadaya dongeng teh cek istilahna cenah didramatisir cenah kitu para wargi sadaya. Didramatisir. Mangga wilujeng ngadangukeun dongeng enteng judulna Cipanon Indung karya Kileksa dina bagian kahiji. Para mitra kaum dangu kocapkeun di daerah Cileutik dina wan Cipeuting. Kacida mata kuasna harita teh bentang baranang pating kariceuk. Bulan ngemprai langit lenglang taya aling-aling. Namahan hegarna alam anu kacida pika betaheunana. Jangkrik ngikrik siga nu dikir. Gaang reang kawas nu marhaba muji syukur ka Allah anu maha kawasa. Anu maparin pirang-pirang kanikmatan ka umat manusia. Jeung ka umat sakumna. Dina kaaya nu sepi jempling urang lemur Cileutik talibra sare. Ngamah alam pangimpian anu enah. Poho kana kasusah jeung kacape, teu inget kana kawurna alam kahirupan kiwari. Tapi di hiji imah nu pernahna di pojok belah kidul, kadenge keneh anu pating gerendeng ngomong. Diselang ku pating cirihil seuri bangun manggih kabunga, jep jempe terus kadenge sora pluk plek kana samak, sakapeung sok kadenge nu humandeuar kawas nu hanyelu naker. Dewek menang. Kadenge nu seuri bangun nikmat. Pantesna teh menang kabungah nu pohara. Sedeng nu sejen kadenge kukulutus kana dirina pok deui aya nu nyarita. Da sia gagaba suha lah. Nah atuh euy balak genep make dikekeuweuk sia teh. Pan kababeng ye. Saha pan rugi pan? Dewek kabawa rugi euy, ceuk hiji jalma. Kadengena ngandung amarah jeung kaneueul. Sigana bae eleh ngadu anu memang harita teh keur maraen kartu di imahna Ocim. Harita aya opatan nu main kartu nyaeta karta, Ocim, ditamah Suha jeung Ili.
Geus ngabaku unggal peuting sok main kartu di dinya. Estu teu aringet ka kulawarga teu malire kana mepeling kanu mepelingan. Malah makungsi dibura ku hansip tapi teu aya kapokna. Keukeuh we cenah para mitra main. Da kitu pemainan mah para mitra sok lali kana segala rupiah atuh para wargi. Sok lali, sok hilap, sok lali kana segala rupiah ai pamainan mah. Da eta ku ngagugulukeun teuing ka resep teh cenah para mitra. Poho ka anak pamajikan atuh. Harita para wargi anu mulia, karta keur meunang milik. Geus 2 kali narik kalayan untung duit merekis dina pesakna. Paroman bear marahmai gede harpan asa pangunggulna. Teu ngingetkeun yen manehna teh puluhan kali eleh, malah mah kungsi ngagadekeun jam tangan pamere indungna. Tapi ka ayeuna teu kapuluk deui, sedengkeun Ocim nu boga imah harita teh keur ninggang dina as. Ngaduna eleh jeung eleh bae. Paroman alum baketut haseum. Suha, sok balakan deui euy. Kade sing bener sia lah. Alah, urang teu meunang wae euy. Hah. Aing mah eleh jeung eleh we, kasalahan maneh kudu ditebus ayeuna euy. Cek Ocim tegeug. Panon ngareret ka Suha nu harita kagiliran ngabijilkeun balak. Plek kartu kana samak ku sarerea direret. Tuluy marelong gede kana kartu masing-masing. Tinggang ku maneh karta, cek Ili tuluy milihan kartu. Keur cadangan bisi karta teu bisa ninggang musuhna. Haha, teu kudu salempang atuh di dieu mah aya kabege euy. Teu sirikna unggal mata kumpul di dewek. Pokona beres. Tah, plek karta ninggang kartu musuh. Ocim ngahuleng huntu kekerot. Lantaran kartuna geus paeh deui bae tuluy ngareret ka Suha. Nu direret neuteub tapi teu ngaromong saterusna pluk-plek ninggangkeun kartu domino kana samak. Nu sakapeung dibarengan kunaha napas bakat ku hayang puas. Nu maraen beuki anteng. Beuki soson-soson sarta dibarungku hate panas sabab masing-masing hayang meunang. Sarerea teu malire kana kaayaan nu beuki peuting. Beuki jempling mata keung harita teh geus nincak kana janari leutik. Kadenge kongkorongok hayam sakali. Beuki lila peuting teh ngagayuh ka subuh, hawa karasa beuki tiis. Nu ngaradu muntel sirah ku sarung, diukna sangeunahna aya nu sila tutug, aya nu ngajemprak sila, aya nu bari nyarane. Dina akhir pamainan Ocim hasil ngarebut deui duitna ti musuh-musuhna. Paroman bear marahmai sakuna merekis deui. Tuluh jeung cangkeuh henteu dirasa kaupahan ku duit anu merekis dina pesak. Sabalikna karta manehna panas hate, sirah lieur pikiran kaweur, lantaran nu tadina unggul teh ayeuna mah jadi eleh. Duit para mitra kairid deui ku batur, bersih taya nu nyesa. Didinya kakara inget ka anak pamajikan anu kudu dalahar, sabab duit nu dipake main teh meunang nginjem ti indungna keur meuli beas kamari pasosore. Manehna datang ka mausih indungna ngurihit nginjem duit. Sanggeus dibere lain buru-buru balik ka imah tapi kalah kanyimpang heula ka Ocim. Didinya geus nyampak babaturan anu matuh anu sok biasa main. Atuh lapur duit teh. Harita teh para mitra ngaleng-leong kabawa palid ka laut. Ayeuna pindah kana saku Ocim. Karta karingegea curug, hatena bingung pilampaheun. Be, edas kudu kumaha ayeuna ye? Hulu lieur, pesak kosong, panon cepel, datang ka imah geus tang tuwe disampakeun tulak kana tarang ye. Kacipta we indungna si Rojali gegerewekan meureun. Bari ngacir-ngacir curug kana irung. Kudu kumaha mun geus kieu ye? Ceuk harta dina hatena. Tuluy nyarane kana bilik sarta panon molohok kana langit imah. Di luar kadenge hayam jago kongkorongok mapag pajar belah wetan. Sedengkeun baturna nu tiluan jarempe jiga nu cape, tapi teu sarare Ocim keur ngadeluk milang duit. Paroman bear marahmai ari nu duaan ngaharuleng, teuing keur mikiran naon ngan anu jelas mah lain keur bunga. Tak, sukan ka di dieu euy. Dandaran kudu meunangkeun deui euy duit urang nu beak puting ieu. Maneh kudu bawa modal ngarang hasilna leuwih gede euy. Cek Ili bari Noel ka karta nu keur ngalamun. Nah, kumaha isuk we atuh nah. Sabab keur modalna ge can katoong euy. Nyawa ti mana? Apaan modal nu ayeuna ge teu kagantian. Mangkani ngeunang nginjem teh euy ti indung dewek nu cerewet. Temal karta nyarita sangeunahna bae. Eta para mitra kalakuan karta
ngupat kanu jadi inung majarkeun teh cenah inung cerewet. Aduh kabina-bina ieu mah adi-adi mun nepi ka kitu teh cenah para mitra. Ka inung eta nepi ka kitu. Disebutkeun inung tunggulna rahayu bapa tangkalna darajat. Nah ari ku karta mah disebut si cerewet cenah. Ieu mah para wargi aya dewe. Tapi moal aya nu jiga karta nu ngadarangkeun we tebih moal. Ka inung mah ulah bon kitu cenah para mitra. Mah kumaha teh? Kitu ge cenah geus kaasup dosa. Mangga urang lajengkeun. Lai sia nu kitu dibejakeun ka batur era tuh euy, ceuk Ili. Nah mah era. Da kitu kanyataanana. Pokona mah teu kudu era euy, sabab urang teh ngan sakitu kabisana. Teu bisa usaha nu sejen malah mah. Ayeuna ge keur bingung dewek teh butuh ku duit keur inung budak ieu. Ya ti dewek aya, tapi kudu ngarti. Cim nimrung. Tah, bener Cim. Nginjem heula euy 1000 euy. 1000 perak isukan dibayar ku dewek, datang tuh boga keur mayar mah. Karta atau heun aya injem-injemeun. Kopena, tapi kudu bener-bener dibayar isukan euy. Sarta kudu dileuwihan. Nah, yang sabaraha leuwihna kawasan kakara we teh euy. Yang injem 1000 kudu dibayar 1500. Sama meprung main kudu geus dibayar sabab ku dewek dipake modal deui teh tak kitu. Jawab Ocim meuni teu riuk-riuk. Kawas geus ngabaku sok ngarentenkeun duit. Ari karta ngahuleng manehna mikir 2 kali ari kitu-kitu teuing mah. Sabab boro-boro keur mayar renten anu sakitu gedena, dalah jinisna ge can puguh kabayar. Jabah hutang ka indungna nu kudu dibayar pageto. Mangkaning teu boga usaha sejen da puguh sagala teu maju eueuh kadaek. Kitu we kaayaanana ngaligeuh luhar-lihar teu puguh. Nah, kalah ka ngahulang tak? Teu butuh Ocim ngagebah anu keur nyarita baring mencerong kaon. Ari karta memehne malan teh ngarahuh bangun eungap. Pok nyarita. Cim berat euy ari kitu-kitu ting mah tu euy kajeun teu we lah. Nya kajeun atuh. Ari moal mah da tadi ge ngan heureuyan dewek mah euy. Sabab nu sanyana mah dewek teh butuh keneh ku duit. Keur meuli anak hayam euy. Cek Ocim bari bes ngasupkeun duit kana pesakna. Sigana mah ngahaja ngabibita ka karta nu kacida butuheun ku duit. Sedengkeun Ili jeung Suha teu milu ngomong kalah kanunutan nungguan beurang. Nya si laing meda kacida teuing atuh Cim ka dewek teh kena-kena kanu sangsara. Meningahina kawas ka budak rodek hulu we atuh euy. Cing atuh euy ulah kitu-kitu euy laing teh. Kabina-bina rajeun nginjemkeun duit 1000 isukan kudu dipulang 1500. Kabina-bina teuing euy. Ceuk harta gagalendeng hatena beuki panas. Keur mah eukeur urut eleh main ge can rerep. Ayeuna ngadenge omongan kitu ti Ocim, puguh we beuki ngaheab hatena ngan untung teu kamalinaan. Ari palabah sangsara mah euy teu kudu dicaritakeun apa dewek ge sarua sangsara. Malah si Ili jeung si Suha ge sarua. Mana bedana ari si Ili mah jeung si Suha susah teh teu sabaraha, da can boga pamajikan. Ari urang pan berat sabab geus boga anak pamajikan. Da kitu kaayaan urang teh euy teu kudu dibaca lah, gandeng bari oge. Ocim bari jebi. Terus nangkep tuur bari tanggah rada ngalehek, panon meuni peupeureuman. Nah, atuh teu aya pisan nulungna ari sanasib mah. Rek nulung kumaha apa dewek butuh keneh. Mun maneh butuh pisan nginjem ka inung maneh, pan sok rajin kulin utuh maneh inung maneh maleun, teu kawas urang kedul. Ocim kalah ka nyarita kanu teu puguh. Ari maneh heueuh nu dipake modal peuting teh meunang nginjem ti inung uing, tapi ayeuna beak teu nyesa hiji-hiji acan pan. Teu paduli teuing dari urusan dewek teh mah. Ocim ngisa diukna kana deukeut bilik tuluy nyarande bari peureum. Kerek teu malire ka karta nu kakejot nahan amarah. Para mitra kaum dangu, kaayaan beuki tiris lantaran geus isuk. Malah mah sora adan di masjid geus jempe. Sedengkeun karta jeung baturna masih keneh ngariung di tempat main, tapi taya nu nyarita malah mah kalah kana runutan. Dina waktu anu sarua Nyi Sarmi pamajikanna Mang Karta geus kacai rek abdas. Balik ti cai tuluy ngajalankeun salat subuh keur kitu anakna nu kakara umur 3 taun nyaring. Ceurik nyamat ka bapana malah manyampeurkeun ka indungna nu keur wiridan. Nyi Sarmi kapaksa eureun ret ka anakna. Kunaon Rojali, isu keneh maneh geus ceurik. Cicing heula di dinya mah kagok rek nilepan heula mah kena.
kituna teh bari tuluy nangtung. Mukena di udaran tuluy ditilepan sarta ditunda dina parantina. Anakna anu ngaran Rojali tuluy ngarenghik bangun anu kanyanyerian mata klelenyapan hate indung. Ari sabab ti kamari can kararaban dahar, sedengkeun bapana nu dipake anelan tepi kadanget harita can jebul-jebul. Matak jengke jeung keheul estu taya tanggung jawabna kanu jadi anak. Rojali ulah ceurik anak king kekelanan emak moal lagi tangtu bapa maneh datang. Kamari ku emak dititah usaha neangan duit atawa beas keur dahar urang. Jung kacai heula ayeuna mah da geus beurang ongko. Nyi Sarmi ngupahan ka anakna sangkan Rojali teu ceurik wae. Si budak teu nemalan kalah ka ceurik beuki tarik tungtungna nyuuh kana ngabangingik. Mata kuatir Nyi Sarmi teu bisa naon-naon iwati ngumar Cipanon. Bari ngusapan tongong anakna. Nu ngading diwet ceurik ngagerihan hate inung. Sing sabar anak king mana kitu gengan sakieu milik urang mah. Tapi teu kudu leutik hate sabab aya keneh harepan. Atuh sajabat ti kitu mate teu welehna neda kanu maha kawasa sangkan jaga di akhir. Ujang mah ulah ngalaman anu jiga kieu jiga emak jeung bapa. Sing gede milik, sing gede darajat, sing tinemu jeung kabagjaan. Sangsara jeung tunggara geus katuna. Keun bae samet diri emak ayeuna, ceuk Nyi Sarmi jiga nu pondok harepan. Padahal umurna ngora keneh anakna kakara hiji, gede keneh harepan. Jeung loba keneh waktu pikeun usaha metakeun akal tarekah dina raraga ngomean nasib. Tapi memang Nyi Sarmi geus taak lantaran rupa-rupa jalan usaha geus dijalankeun. Kabeh gagal jeung gagal bae taya nu mawa hasil. Ditamah deui ku salakina teu boga rasa tanggung jawab. Ka anak pamajikan estu lurejeun pisan malah mah jiga nu ngamomorekeun teu mirosea kana pangabutuhna sapopoe. Barang keur kitu kurunyung aya nu datang hiji lalaki bangun lungse. Lempang sosoloyongan aya kaleng oge ditajong kawas nu kotokeun. Barang serog kalawang hareup eta jalma ngarandeg heula lantaran ngadenge nu ceurik di tengah imah. Hae. Na kunaon si Rojali teh hah? Boya kieu ngadon ceurik pulang siang diheurian ku indung nanya. Tapi geus biasa budak mongko. Ceuk eta jalma ngomong sorangan. Nu tayalian iwati karta, nu kakarek balik ti imah ocim bari mawa hate kusut. Pajuwet pikir anu rungsing, pajurawet lantaran eleh main jeung bingung mikiran anak jeung pamajikan. Mi, Sarmi, Mi, lantu laki akang datang ya. Karta gegeroan ka pamajikanana. Jep budak nu ceurik teh jempe, apaleun kana sora bapana malah mah kadenge aya nu lumpat dina palupuh. Reket brai panto muka lol Rojali ngelol tina panto, panon ramisak semu beureum. Bapa nalila-lila teuing bapa, ceuk Rojali bari mencerong ka bapana. Sorot panon asa nanceb kana jajantung karta. Nu harita ngajanteng dina golodog kaget nempo paroman anakna jeung heran ku ucap-ucapanana. Kang Karta, budak teh cepeuting keneh ngarep-ngarep ka akang. Natas di mana heula atuh akang teh mending ngampleng ari indit-inditan teh. Tara inget ka anak jeung ka pamajikan. Jeung tibatan balik isuk mah atuh mending entong sakalian barina oge. Ceuk Nyi Sarmi nu kakarajoal kana panto. Ngomong setengah aral puguh we sirah Karta beuki lieur pangaruh eleh ngadu. Getih jadi panas ngagolak ngahudangkeun nafsu amarah. Naon sia teh Sarmi? Kamana wae ngomong teh kawas lain kasalaki we. Make jeung nyarek balik. Haling ngingkas ya aing rekees. Pokna bari kalacat ungah ka tepas. Pamajikan jeung anak nu nangtung dilawan rek ditubruk. Puguh Nyi Sarmi beuki keheuleun beungeutna katarageuneu. Dasar lalaki teu gableg polo, teu gableg pikiran. Pagawean tangan hees jeung hees weh taya gadag pisan hirup teh nya. Hees mah peuting lain ti beurang barina oge, da beurang mah waktuna usaha. Batur mah isuk-isuk teh siap-siap usaha ieu mah kalah ka hees nya. Teu gableg cecengos pisan lalaki teh. Jempe sia lah. Aing teh direkeun budak lembut kitu. Kumaha aing barina oge lah. Nya kumaha aing teh kumaha aing wae, kumaha atuh. Yeuh, sebut kumaha aing teh kudu bener. Anak pikiran da kudu nyatu atuh. Usaha atuh lain nganalkeun we lalaki sia teh. Karta jeung pamajikanana akhirna mah pacenta-centa. Pasea parerea omong silih salahkeun jeung silih gorengkeun.
puguh kacida gorengna lantaran pasea hareupeun budak nucan ngarti kana naon-naon. Harita oge Rojali uku colohok bengong bari remai Cipanon, teu ngarti kana pamolah indung bapana nu keur parasea. Keur kitu para mitra sadaya, harita teh kurutak aya nu datang. Harita para wargi sadaya hiji awewe geus kolot horeng tema usih indungna Karta. Ngahaja nepungan anakna hayang nempo incu nu geus lila taya ulin ka imahna. Rojali, keur naon ujang? Ceuk ma usih ti lawang hareup. Ngageroan ka incuna puguh Karta jeung Sarmi nu keur parerea omong teh manireuwaseun. Jep duanana jempe lir gaang katincak ngahep-hep di jero imah. Tayan wani nemalan nupang bingung namah Karta. Bisi kalakuanana katohyan kaguar ku indungna. Geus tangtu perkara teh kapapanjangan pamajikanana moal burung tambah keheuleun. Ari sabab ari dina hate namah Karta teh ngaku kana kasalahanana. Ngan sifat somong jeung bedegongna tetep hayang meunang sorangan taradaek eleh jeung elehan. Rojali, kunaon ngahulang wae ujang? Kamana ari indung ujang? Ma usih nanya, lantaran incuna keur colohok bari ramisak teu nemal. Mangga kalabat ma, ieu mah abdi di dieu. Sarmi akhir namah nemalan. Sabab era kumitoha magarkeun ngewa ka kolot teu pupuguh cenah. Ih, keur naraon atuh jiga nu tas parasea. Ai taya kabosen kana parerea omong teh, cing atuh sing malikir ujang nyai. Tayina mah geus galede, geus karolot, geus boga anak. Sing era ku tatangga jeung ku anak. Nah teu wirang pasea dilalajoan ku budak. Ma usih langsung ngagelendeng ka anakna. Nyisar meni beureum beungeutna. Da memang manehna ge rumasa teu kuat nahan amarah, teu bisa naker hawa nafsu, tapi lamun dikemu wae matak seueul kana angen, temahna matak jadi kasakit nu teu puguh, amek teu kedal matak lieur kana sirah. Geus malah teu kudu milu campur kana urusan kuring barin oge. Ieu mah lain tanggung jawab emak, tapi tanggung jawab kuring. Nyarek naon los-los ka dieu barina oge rek ngadon nyarekan mah. Balik ka ditu lah. Ceuk Karta jiga nu siwa. Eta kakolot para wargi Karta nepi ka tega nitah balik. Sarua wae jeung ngusir. Atuh puguh hate mah usih meuni nyeredet jeung nyeri. Asa diteung-teuinganan kudu jadi anak. Niat hade bet ditarima ku ucap-ucapan nu matak nyeri. Karta. Nah, tuh maneh teh betiga budak satepak ka indung nepi ka kitu. Kami mah lain rek pipilueun kana urusan rumah tangga maneh bari oge ieu. Tapi kami teh geus kolot. Indung maneh ieu teh nu boga kawajiban pikeun mepelingan ka anak. Bisi anak nincak jalan salah. Dah kitu maksud kami teh bisi teu nyaho mah. Lah, teu perlu bari ge sabab kuring mah geus galede. Geus kolot malah mah. Teu kudu dipepelingan ku kolot mah lah. Geus bisa mikir sorangan bari oge. Temal Karta deui kalah ka ngatak ngajeletit kana ati. Matak nyentung kana jajantung malah mah Nyi Sarmi milu nyeri campur era kumitoha pok milu nyarita. Kang Karta, sing inget Kang. Nyarios teh ka mana wae. Eta teh ibu Kang Karta nu wajib dihormat di dama-dama. Nah, kalah ka nyarios kitu. Jempe si Sarmi lah. Mane kitu kudu pipilueun kana urusan lalaki baru oge. Mun mane geus teu suka ngahiji jeung kami, jiga ini cia. Nyi Sarmi nepi ka calangap. Ngadenge omong-omongan Karta kitu. Hatena peurih asa digerihan ku hinis, jajantung ancur asa didudut. Jempe teu wani nyarita deui. Nu sakitu ge ngarti ku sakitu ge yen Karta geus bener-bener amak sarta pipikiranana teu sehat. Sarmi ngahuleng Cipanon ngemeng. Astagfirullahalazim. Nepi ka kitu eta sia Karta. Warahan saha atuh sia teh Karta? Da kami mah teu ngawarah kitu kana jadi anak teh. Papasihan teu gejul-gejul teuing barina oge. Malah mah bager jeung gede hate, hade ucap, hade lampah. Tapi nah atuh ari sia. Kawas teu diwarah we ku indung jeung bapa teh sia teh. Ceuk ma usih bari molotot kacida keheuna ngadenge ucap-ucapan Karta. Meungeus mak lah. Kami mah teu hayang ngadenge deui bari oge rek es ieu teh tunuh. Ngomongna kitu teh. Karta bari ngajengkat tuluy asup ka kamar. Gubrag mebeutkeun maneh kana kasur lepet. Jempe teu kadenge deui sora-sorana acan.
Demi Nyi Sarmi ngeluk tungkul bari cari nakdak, mausih gogodeg bari kekerot. Sedengkeun Rojali cameot para mitra sadaya. Harita teh di pojok bari lualowe rek ceurik. Hatena bingung nempok kaayaan indung bapana nu sakitu harenghengna. Ditambah kuninina nu amak-amakan. Rojali nu can boga pikiran teteg, jadi bingung jeung teu puguh rasa kabisana ukur ceurik. Nyai sing sabar geulis, wayahna ulah nyeri hatenya. Ulah jadi pikiran, omongan si Karta mah teu kudu digugukeun bae, keur mabok meureun manehna teh. Pek we cicing di dieu sing teteg ulah rek incah balilahan. Ulah ngagugu kana omongan salaki nu keur lieur baluweng si badul teh. Marek baliknya hampura we, ngaganggu ka hidupnya. Ceuk mausih bari leos ini. Hatena peurih ari raskula lampahan nu jadi anak, bet matak era jeung bibirang. Nyi Sarmi ukur neuteub kanu ngaleos. Cipanon beuki juuh lila-lila murubut kana lahunan. Pipi geus baseuh bareueus mata kuatir. Atuh nempok kitu mah Rojali teu kuateun gabrug ngarontok ka indungna, segeruk ceurik bari ditangkep ku indungna. Ujang anak emak. Ulah ceurik anak king sing sabar sing tawakal keun bae daya keneh emak. Nu baris bebela jeung ngurus ka hidup. Hidup teh bebelahan hate emak moarek diantep. Lamun meunang katunggaraan, keun sing sabar anak king. Ayeuna keneh emak rek usaha susuganan meunang sahuap-sahuapeun keur ganjal beuteung nu lapar. Wayahna dagoan di dieu nya marek init usahanya. Nyi Sarmi ngusapan sirah anakna. Nu gambang ngingik para mitra. Harita teh ceurik bangun anu kanyanyerian. Cipanon juuh awakna leuleus teu nemal kana omongan indungna, kawas nu kurang ngarti kana naon-naon nu kajadian. Kocapkeun Karta manehna sare teh sanyana. Sabab pipikiran muter kanu teu puguh. Hate panas pikir rungsing teu puguh rasa. Barang ngadenge omongan pamajikanana nu pegat-pegat jeung dumareuda. Asa aya nu ngagaris kana hatena. Nyeblak pating saria ka sekujur awak. Kuniang hudang lalaunan gek diuk dina kasur, ngajentul nangkep tuur. Kudu kumaha tu aring ieu teh nya pira kurek cicing wae. Tapi kamana neangan pausahaan ieu teh da puguh sakieu hese neangan kipayah teh. Deudeuh teuing Rojali tang tu euy maneh teh lapar. Ti kamari can dahar meureun nya duit meunang nginjem ti nini maneh kalah ka beak dipake ngadu. Ayeuna maneh ceurik hayang dahar kalah ka disuguhan ku nu pasea. Kudu kumaha atunya. Pikiran Karta muter watir ka anak, tapi teu wani ngaku kana kasalahanana. Lila-lila Karta kaluar ti imah barang ret katepas anakna keur ngajentul dina bang barung. Indungna geus init teuing ka mana, Karta ngahlas hatena. Tuluy ngadeuketan Rojali gek diuk bangun lungse. Rojali nunjuk panon rami sakene. Keun atuh sina neangan dahareun ari ujang lapar. Rojali ungeuk tuluy ngusap beuteungna. Nu memang kukurubukan hayang dahar sorot panon layu kiceupna ge carang. Harita memang pikeun Karta ngahlas oge ningali kaayaan anakna kitu. Sing sabare ujangnya wayahna we lat sakalimanya, "Yu urang ulin ka imah nini, urang minta dahar sakalieun ayeuna. Bisi hidup lapar." Ceuk Karta bari nyekel pigeulang leungeun anakna. Tapi Rojali mugen. "Ayu urang ka nini, kunaon kalah ka ngahuleng? Mungkin dicarekan ku nini. Tadi ge ngamek ka mak jeung ka bapa." "Moal ayeuna mah da nini ge nyaaheun ka hidup teh nyaaheun. Yuk urang initkeun, bapa nu tanggung jawab pokona mah ujang mah dahar we yuk." Rojali teu ngomong deui. Tuluy nangtung lalaunan regenyeng ku bapana di pangku. Tuluy digandong dibawa init ka imah mausih. Hate Karta tagiwur ras deui inget kana kajadian peuting tadi. Duitna beak dipake main sarta meunang kanyeri ti Ocim. Nginjem duit teu dibere, Karta ngageremet jeung neuteuli aya niat hayang males kanyeri dina hatena. "Awas ya Ocim dina hiji mangsa maneh kudu narima balitungan ti aing deuleu. Mun aing geus boga milit krek dinyeri sia ku aing." Kitu gerentes hatena. Hiji niat nu kacida goreng patutna bijil tina ati anu keur gering. Teu sadar kana hirup jeung kahirupan anu boga kawajiban. Ari Nyi Sarmi sabada udar ider kaditu kadieu manehna ngarasa susah. Sabab teu hasil unyam injem oge menta teu wani nganyuk taya nu mercaya.
sabab tukang warung nu aya di lemurna oge geus pada nyaho saha ari Nyi Sarmi saha ari Karta di lembur eta mah pang miskina pang malaratna disebutkeun kokoro nyosok malarat rosa lain bodo-bodoan. Ari Karta kawentar kedul jeung cakuleun alah para mitra cahuleun kedul para mitra kedul bae kabisa ukur main kartu nu matak jalma-jalma teh teu aya nu neuneun kapercayaan ka Nyi Sarmi kabawa ku lalampahan salaki nu goreng patut. Teu geuning para mitra ieu kalakuan hiji lalaki minangka imam di kulawarga pamingpin di kulawarga rambat kamale para mitra keuna ka anak pamajikan para wargi. Kala salakina heueuh gawe boga sifat pakedul-kedul pagawean main kartu atuh ieu keuna ka pamajikanana para wargi sadaya nepi ka pamajikanana ge eueuh nu wani nganyuk-nganyukeun atanapi teu aya nu daek nganyukeun kitu teu aya nu mere nginyeum atanapi mere nganyuk lantaran teu aya kapercayaan. Di dieu para mitra sadaya pingpinan rumah tangga anu nyieun kalakuan talajakna memang dilampahkeun ku diri sorangan tapi geuning buntutna mah kabawa-bawa ka nu sejen ge kababawa ya kitu para mitra kaciwit kulit kabawa daging. Ieu padahal talajakna mah dilampahkeun ku diri sorangan. Mangga urang sami-sami emutan mudah-mudahan hal ieu teh ngajantenkeun hiji eunteng pikeun urang sadaya yen kalakuan kitu teh kudu dibaca kitu kajadianana. Mudah-mudahan di kulawarga urang mah ulah dugi ka aya model anu kitu. Mangga urang teraskeun. Ari Nyi Sarmi sabada udar-idar teh para mitra sadaya memang ripuh jeung ripuh. Harita Nyi Sarmi tuluy nyarita, Gusti Nu Maha Agung, kudu kumaha atuh abdi teh piraku ari kudu lunta ti lembur ningalkeun salaki onaman mah. Sabab najan hade goreng oge abdi teh tetep kudu satia jeung satuhu kanu jadi salaki. Jaba boga kawajiban pikeun ngurus anu jadi anak. Tapi ayeuna kieu kudu kumaha atuh abdi teh Gusti? Usaha kana naon anu sakira hasil kalayan halal. Hate Nyi Sarmi tuluy-tuluyan sumamat kanu maha kawasa tina awahing ku taak mikiran nasib jeung milik. Meni asa pangsang sarana we di sadunya teh. Bari leumpang Nyi Sarmi mikir. Lila-lila ras inget kami tohana nu tadi nganyang ka imahna nu teu kungsi diuk-diuk acan. Da kalah pasea jeung Karta Nyi Sarmi inget kana kanyaah mitohana manehna boga pikiran rek wakca balaka menta sangu sapiring sakalieun anakna. Nya naon salah namun menta heula ka emma datang tu mage karunyangeun da ieu mah lain keur aing tapi keur si Rojali. Kolot mah kuat keneh najan teu dahar 2 poe oge. Tapi budak mah perlu pisan. Cek gerentes hatena tuluy mengkol ka jalan satapak. Leumpang rada gancang ngajugjug ka imah mausi. Teu kungsi lila geus tepi kanu dijugjug. Kasampak teh mausih keur ngadaweung dina bang barung ngahulang mikiran nu jadi anak. Atuh basa Nyi Sarmi datang teh meuni curing hakpok nanya bari neuteup. Rek mana Nyai? Mana ibu budak? Nah jawe nepangan ka emma ari budak mah ditinggalkeun di imah da aya bapana. Punten we ma abdi teh ngaganggu ka emma, ceuk Nyi Sarmi bari gek diuk dina golodo. Ya jantungna ratug hatena sesebelakan bisi mausih ambek keneh. Nu akhirna niat manehna moal hasil. Heuh nya syukur atuh ari ngahaja mah. Tapi aya naon atuh meuni asa rareuwas teuing mah teh. Mate abdi sejamen tadi hampura rumasa geus nyieun kasalahan ka emma. Perkara Kang Karta sawios ulah diemutan da abdi oge mah ngamaklum kana adat pangadatan Kang Karta. Nyi Sarmi malapah gedang nyaritana. Teu langsung nepikeun pamaksudan jeung tujuanana. Nya teu perlu lah. Teu perlu minta dihampura Nyai sabab teu salah. Geus jelas anu salah mah anak emma si Karta. Geus we Nyai ulah dipikiran barina oge. Da mage boga pikiran moal nyalahkeun kanu teu salah. Malah sabalikna mage era ku Nyai teh ari ras kula lampahan si Karta anu kitu patut. Hampura Nyai sing sabar sing tawakal. Ulah nyeri hate. Dihapunten lahir batin mak nuhun we pami kitu mah nanging. Aku mah kitu Nyai. Nah jika nu asa-asa sok caritakeun ka mak. Yeuh sok langsung caritakeun ka mak aya naon.
Ma abdi teh watir ka budak nu ti kamari can manggih dahar. Tah kumargi kitu isin-isin ge maksakeun nepungan ka emak. Nu maksad da bade nyuhunkeun we sangu sapiring mah keur budak tah kitu emak. Ceuk Nyi Sarmi bari tuluy ngeluk tungkul. Hatena sedih puguh mah usih beuki kaget. Sabab asa teu kaharti bet incuna nepi ka teu dahar ti kamari. Padahal sore kamari karta datang ka manehna nginjem duit keur meuli beas. Duit ka dieu heula nya carios nyambung nu judulna Cipanon Indung. Aduh, ai Indung mah para mitra kanu jadi anak teh. Nyaah teu aya wates wangena. Nyaah teh para mitra teu kahalangan ku naon-naon estuning ikhlas. Ikhlas nyaahna Indung kanu jadi anak para wargi sadaya. Waktuna saya para mitra.